Jalan. Kuncina euy. Bang murah bega. Euy, Kumaha urang euy mah bisa ini kuncina mah. atuh maknya didorong. Mung teuing didorong mah capek sarua ini. Atuh terus kumaha solusina? Ya kumaha nya euy. Rek meuli da jauh udah kudu pake motor euy. Motor eueuh kuncian geuningan. Atuh pesen online bisa deh. Cobaan. Nah jadanya. Ayo euy. Bisa. Bis bisa. Tungguan ini tukang paketnya. Dulu jadi dulu. Nya, orderan iya mah ayam milik ieu mah Itu orderan naonnya Oh, orderan kunci motor. Oh, kunci motor itu. Ada satu jelema nanya sugan punten-punten atuh Hampura eta budak teh ketempo leutik teuing awakna. ngeletik ting uing amang badag ting Leutik caludis ya mah. amang eta non motos penjahat lin Lain penjahat ing teh kulir. kulir di mana nah setemantos gitu mah Geus mau balai ngeladean budak di naon juk mantog lamang Punten. Ya mangga bade naon? Numpang tuh maros bae tong. Tong udah pasti duitan. Hayo we, dikit-dikit duit. Ya heueuh atuh 2025 mah kuduna naon jeung duit. Mang kur tibang nanya hungkul mang. Amang apa teu? Kampung Cisadea, Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, atas nama Toto Sebastian. Upan eta ngaran aing mang, paket lain. Oh iya, Toto Sebastian teh. Muhun, abdi tukang paket. Tahu tuh mana paket abdina? Iya tukang paket teh asa curiga kasih sabuy Oke heula mang. Si Amang eta apa panggil Halo mang? Mang. Dari mana pada kenalin? Kena atuh da ieu mah kamari ngirim barang ke sabuy. Nah, emang nasi sabuy mah senaon? Korek kuping. Oh, korek kuping. Korek kuping teh paranti ka dieu ya? Lain atuh pagi kana ceuli. Alusnya tuh tukang paket ieu mah urang check out isuk, datang sore ayeuna. Alus mang euy. Emang urang mah alus tukang paket mah. Halus di mana? Amanah ada penjuang amal. Penjuang amal di mana? Nah kamari ge amang mah boga. Geus mang lah, ulah baca tak burukeun dia paket ayeuna mah. Ada duit ada barang loh. Tuh barang mah kadieun heula. Nya duit heula atuh di mana ge? Barangna heula atuh urang cek heula alus teuna. Hayang atuh rek ngaburu-buru mah. Yeuh. Kunci lin. Di mananya pohon? Mang nempukeun. Ditunggu ieu mah cici. Buru tuh mang, lila nih. Kamu tuh mang wing teu neangan itu pohon neuneun di mana? Oh iya. Ieu mang nih. Eta coba nempo heula barang alus teu. Yeuh. Duitna heula atuh. Duitna heula. Kunci heula aya. Duitna heula. Duitna heula. Duitna heula. Belum bisa teh. Duitna heula. Mana? Yeuh. 2000. Hah? 2000 nih. Udah cek itu 2000 nya. Harga nempo ieu hargana aya lah. Mana coba nempo? Tah. Eta hargana teh. Anjing tuh sapu non. 100.000 udah kayak mah. Wah siapa korupsi coba? Ya tau sok kitu amang saya tau sok korupsi. Korupsi di mana na? Pan sakitu aya catatana. Curiga korupsi deh kadi dinya mah. Eta harga kunci teh mang gocap, terus yang wing di gocap. Jadi 100.000 mang. Banyak deh kasih mah ongkir gede-gede teuing. Atuh pan mang itu bisnis mah. Bisnis naon kan? Ih kurang mang duitna. Geus 2.000 atuh. 88.000 deui. Ieu naon? Tah, geus dibayar 100 ku aing tah. 100. Geus eta, ayo balik lah. Non mang. Tapi balik. Kurang cobaan. Nah, mahi. Wah, deka ieu mah. Kuncina rajet anjir. Wah, deka ieu mah kuncina jore gitu burung. Tuh sulit tuh si Amang itu bawa kuncina ieu.
mang. Naon? Iya kuncina rajet mang. Rajet kunaon perintah anyar. Amang masuk bakat nipu kitu euy. Anyar ieu mas lina mah. Aduh, Rek menang meuli hirup kamari. Ku baha urang balik. Hah? Aduh. Da deui mang kuncina kurang hiji-hijina ya. Ada iya bad Ya ka. kurang duit teh mah. Ayo bang urang ka itu. Ka mana? Urang Jauh cek teu. ya, Amang. Teu di dieu ayo buru. Nah. Mana itu mah? Oh iya nih. Naon itu mah? Iya gimana? Kunci. Po tuh. Jadi terhirup si motor teh kunci ieu mah. Tuh. Kumaha ieu? Eta memang jika lina kuncina nya curiga sia. Terus maneh curigana kana naon atuh? Ai motor teh hirup? Bensina ieu mah kurang mang, beak. Bensina. Oh, atuh lamun dek meuli bensin kawana bisa moal ayeuna. Dek kulir mang, lain pom. Nya moal bisa atuh. Coba mang, pan tadi mali starter gua mang dari kayaknya. Coba salah ayeuna sok. Salah. Heeh. Tuh, asup nih. Sudah. Ah, oh. Oh, ini. Oh, bebas. Starterna juara itu. Starterna eta mah. Pasti starter atuh ayeuna. Starter. Heeh. Sukandi datangna meureun. Heeh, kan ngajung atuh pesen. Anu baraha? Nu 2000. Anu 2000 mah mang sekali mencet enak ya. Sekali mencet. Nu goceng ameh 5 kali mencet bisa teu? Atuh mah 5 kali mencet mah ngarungkeun 5 kali ge pareu mang. Terus atuh paling mahalna sabaraha sok lah kerahkeun ka dieu. Ah, da ari yang mau ka bedak meuli ieu ge kurang 100.000 kerahkeun merek kasbon. Tuh tukang paket asa nyarenteng kitu didengkeun geus. Kene sia wis kasihku anu nahan. Sanu nyarenteng. Oh, jadi kieu geus maju balik lah. Heuh tadi gerek balik naon make di ieu atuh make di naon di udag. Wah, tukang paketing gue lah tuh yang ngomong tipe nih. Ini trompet deh. Jore bangus apa jorina? Punten mah. Punten. Mangga, Mang. Tukang paket tas di mana? Jangan nganterkeun paket atuh, Mang. Oh, nganterkeun paket. Geus berapa kali nganterkeun paket? Loba meureun duit, Mang. Alhamdulillah, Mang, loba aya mah duit mah. Ngopi-ngopi atuh, Mang ah. Duh, tempur we asa terkenal gitu. Iya, abi Mang kamari meuseun naon sih? Korek kuping inget teu? Sabu Ricardo, mah teh inget, Mang. Popokeun si tukang paket teh. Oh, Saboy Ricardo lin nu ngomongin uing lin. Henteu, Mang paket urang mah teu bohong. Urang mesen ieu tuh euy. Mesen naon nya trompet, naon teh trompet naon atuh nya. Pati dina hawu teh naon ginian. Tah song-song Mang, urang trompetan, Mang. Ah, nu kitu mah Mang Saboy sepele, Mang. Nu trompetan nu disadalin ditiup. Adek sabaraha mesenna? Dek iraha? Hayang mah ayeuna sih, tapi urang hayang panjangna nu 3,5 meter. Terus naon nya? Pokona mah hayang nu carik lah kitu sorana teh aya tuh, Mang. Tuh, uing Mang area nu 3 meter mah, Mang. Ayeuna ge nu sejengkal, Mang, karek. Kumaha nya? Mang kita Mang ah. Uing balik ah. Balik ah. Hanya hungkul ada, Mang. Genu jelema teh. Hanya hungkul teh.